rumahnya, tapi nggak tahu rumahnya di mana. Udah sore pulang ah. Capek cicing mah di dia. Duh Deka jadi inget wae ka si Ros. Kemarin nyenggol bang mereka udah tak ada. Gep dia. Aduh si Sarko digeruan teh kalau cicing naon kok digeruan teh mana mah kalau cicing wae arek naon deh Gip mana nyaho teu pan si Ros bogohan kadek baca lah mana mah GR engke atuh kayak bakal ngerjakeun PR urang arek curhat heula lah percuma mana mah mau nyambung babin teh dewek arek curhat ka saha tuh aduh Deka kata tampokan wae nih. Aduh Deka udah gede gua si Ros teh punya pikiran aing. Itu si Sarko kenapa ya? Aduh Deka gelo sugan. Aduh Deka muka si Ros geningan asa makin deket. Sarko kamu kenapa? Aduh Deka sudah nempo si Ros kieu bener teh aing teh ieu nempo duh jadi pusing ya Sarko kamu kenapa? Tolong, kok gak ada siapa-siapa sih? Tolong! Kok ada suara yang minta tolong? Siapa ya? Ros kenapa? Ini si Sarko pingsan. Kok? Sarko sia hudang lah sare di dieu. Dia mah bukan tidur, pingsan. Oh, tenang Ros, urang boga carana. Nih Ros, urang boga air. Langsung hudang tingalikeun. Jala sia. Pakai China anu eta? Ciki pintar ya kamu Dul. Ya udah aku pulang dulu ya. Tuh ingat tuh tak apa dah. Hari si Jack dulu lain. Jika
Jana tadi ningali duaan si Anan jeung si Jadi. Ye nanyain si Jack. Ih, naon sih Ra? Maneh resepin ka si Jack. Ih, naon sih Ra? Orang cuma nanya doang. Ah, Nia. Ih, Rara udah ah. Dan, berapa ini dia? Jangan bapak. Ugu bapak maneh manan geus balik tadi. Oh, pantesan buat udah. Tadi kunci motor geus dibikin ke bapak maneh. Oh, balik ayo lah. Keren. Can adan oge sholat tadi. Tuh, cara Pak Haji ya keren. Ngomong naon Pak Haji teu kadenge. Sing tarik atuh ngomong teh meni laun kitu. Ayeuna maneh Pak Haji ngomong sakitu tarikna kuat teu kadenge. Pak Haji si Adul mah dede tuh jeung si Eja. Ah, sabodo teuing. Eta Pak Haji meni jemput bodoh ka aing. Iraha Pak Haji nyebut bodoh ka maneh? Deuh, Pak Haji mah uing ge kuinung uing ge tara disebut bodoh. Aduh, pusing si Haji ai kieu carana mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji eta mah pedagang. Si bos ka mana kitunya? Itu si Ros geuning. Ros ka dieu. Ih, si Mila rek naon kitunya? Rek naon Mil? Ros ai si bos ka mana? Atuh teuing emang urang uruskeun. Atuh biasa we pan maneh bebebna si bos. Bebe urang mah pan teh nya teu apal si Ejaya di mana. Bodoh lah urang merek balik. Ih, geuleuh da kasih eta teh meni balaga pisan. Ih, da geuleuh da kasih Mila nanya-nanya we si Eja. Ih, da eta lamun lain gebetan si bos asli bejek-bejek ku aing. Nongkrong we di dieu. Cuman we aya awal ceuhai di dieu. Maksudna nuruhai. Cantik sekali. Cewek mau kemana? Sama sih Yuta. Kenalan dulu dong sama A. Nama aku Nia. Oh Lia, cantik sekali namanya. Nia, bukan Lia. Tarik teuing neng ngomong teh. Aing ge da teu torek. Udah punya pacar belum? Udah dong, emangnya kenapa? Daftar dong jadi yang kedua. Aduh maaf, sudah tidak ada lowongan lagi. Anan karena di dia nan dia godain aku mulu. Ini kakak kamu Neng. Bang, aku mau daftar dong jadi pacarnya si Neng. Boleh gak Bang? Sama ceweknya aja langsung. Ih, naon sih Nan? Dia pacar aku tahu. Aku gak salah dengar. Rara,
Kamu barusan bilang apa? Yang mana ya? Kamu barusan bilang kamu pacaran sama si Anan. Kamu kok gitu sih? Aku kan jadi sedih. Rara, kamu salah paham. Tuh gara-gara maneh sih. Oh, maneh bogoh kasih Rara deh. Dia bari nali ngomongkeun si Rara cenah. Hayu tuh nan, rek ngopi mah teu deek. Rek naon si naik? Cenah cik maneh hayang ngopi dia. Hayu tuh urang balik. Oh, kemana? Ayo lah.